Misteri di Gunung Koromong. Misteri di Gunung Koromong. Ia sana Aan Merdeka Permana. Loba kakuciwa ku alatan gagal ngalaksanakeun ambisi badag ngalantarankeun Arya Perbangsa beuki sakama-kama milampah kajahatanana. Loba nu jadi korban, boh nu jadi satruna, boh nu jadi baladna. Sabot gitu politik kanagaraan beuki harengheng kasugri. Kerajaan Cirebon teu karasa jongjon pedah pajajaran tumpur. Sabab kerajaan Banten anu mimiti cengkat sarua hayang kumawasa di Tatar Sunda. Ieu kaharengheng politik oge dimangpaatkeun ku jalma-jalma anu gede ambisi nu hayang mulut keuntungan tina ririweuh deungeun. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar. Hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Misteri di Gunung Koromong. Suranggana kacidareueusna kaki ginggi kasugri. Tapi lamun kudu nurutan ke kaki ginggi sabenerna mah manehna teh henteu kuat. Ari anu dimaksud henteu kuat di dieu lain paripolah lahir. Sabab ai sacara lahir mah manehna teh geus bisa nahan amarah. Salila ngalanglang dunya kehirupan rumasa manehna teh geus maehan jalma opatan. Bareto saurang kajadianana di Indrakila. Eta dumeh itu rek niat jail ku manehna ditakis pletuk kateungeul hos we pae. Kabeh dienakeun di leuweung gerotan antara Tanjung Siang jeung Sagara Herang, manehna dipegat-pegat ku Bajo Tiluan. Kusabab ituna langsung rek ngalapati ku suranggana teh dipiheulaan balukarna awak Bajo teh ting jarengkang ka tukang terus murag kana jungkrang. Ti hari tamah pat bae tara ngahajakeun kudu ngayonan musuh da sieun salah lengkah deui. Nya eta teh sanggeus dipapagahan ku Ki Ginggi. Lahirna mah nurut tapi ari hatena mah angger sok ngentab-ngentab mun aya kajadian-kajadian anu ceuk rasana ngarempak rasa keadilan. Model kajadian kamari kumaha rasa kamanusaanana henteu rek ngajo lamun nyaksian guruna geus karibanusan. Mangkaning selila ieu Ki Guru teh geus jadi kolot sorangan. Mangkaning geus lila teu tepung deui, kari-kari ayeuna kasampak tinggal ragana. Ceuk hate suranggana melas-melis. Lamun ngagugu kana nafsu mah jajaka anu jadi badegana Arya Perbangsa teh kudu diobrot malah dipaehan bae. Tapi alatan inget kana papagah Ki Ginggi manehna teu kebat nyieun polah gangga sarupa kitu. Malah lian ti kitu manehna oge kolu ngucapkeun naon anu sok diucapkeun ku Ki Ginggi. Yen cenah satungtung teu bisa ngahirupkeun jalma paeh, ulah kumawani maehan jalma. Ari ngabasmi kajahatan lain jalmana anu kudu dipaehan tapi jalan pikiranana. Sabab anu ngakibatkeun jalma milampah jahat teh alatan mikirna salah. Bener pisan ieu pamanggih Ki Ginggi teh, tapi bangga pikeun dipilampahna. Sabab ngarobah jalan pikiran dengan tina jahat kana bener. Lain gawe memeh memuluk.
bakal leuwih babari maehan jalma jahat tibatan kudu ngadidik mah, kitu ceuk pikir Suranggana. Tapi mun geus inget ka palebah dinya manehna sok era sorangan, era ku eusi hatena, padahal mah mun manehna embung maehan lain dumeh sok dipapagahan ku Ki Ginggi, tapi kudu kaluar tina hatena sorangan. Sabab lamun polah ngagugu kana papagah batur tapi hate wangkelang balukarna ukur jadi siksaan keur dirina. Hampura Ki Ginggi, kami hese ngarobah eusi hate, ceuk pikirna ngangluh. Kitu na teh bari ngungkung muru kalebak nyaorek ka indit ka mana. Balik deui ka sugri pamiarsa kana pangalaman jajaka santa saprak ditinggalkeun ku Suranggana hatena karasa keung. Malah sabot ngararasakeun keung teh gawena ceurik balilihan di hareupeun lawang guha. Hatena keung sabab ayeuna karasa hirupna teh jadi cuang cieung deui. Beh ditu ka keung narada ngurangan malah mah make ngarasa boga batur sanasib. Eta teh saprak manehna tepung jeung Arya Perbangsa. Sameme tepung jeung Arya Perbangsa manehna teh asa jadi jalma nu geulis lieur eueuh ragap taya, cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Sanggeus aya Arya Perbangsa manehna ngarasa kadatangan ku hiji jalma anu daek merhatikeun nasibna. Ku Arya Perbangsa manehna dididik pikeun jadi jalma teuas, ulah ceehan jeung kudu wani nanjeurkeun wibawa. Ceuk Arya Perbangsa harita, ulah daek dileyak batur, batan kudu dileyak mah mending milih ngaleyak. Ulah ngadagoan pamere batur tapi kudu daek sosontrol ngarebut. Mun perlu hancengan batur oge kudu direbut, kitu carana cenah sangkan jadi jalma anu nanjeur hirupna teh. Sangkan hirup bisa nanjir ka sugri, sangkan hirup bisa teas, nyaku Arya Perbangsa manehna teh dibere bekal. Ilmu panemu jampe pamake sasat dibere ku Arya Perbangsa. Malah sanggeus marengan Arya Perbangsa manehna teh asa boga kekuatan tur bisa dango. Tapi terus-terusan marengan Arya Perbangsa teh bet loba hal-hal anu henteu cop jeung pikiranana. Malah loba kejadian-kejadian aneh anu henteu ilahar anu kabeh ngabaudkeun urusan ajen diri. Contona bae, saprak rejengan jeung Arya Perbangsa manehna remen ngadengi aya cawene urang lembur kahormatanana di Gadabah. Mun henteu di Gadabah di lembur si cawene teh dipaling dibawa ka jero guha. Alesanana mah jeung parab-parab saha? Heueuh alesanana mah jeung parab, ngan parab saha manehna oge henteu apal. Ari jalma palastra mah geus lain beja aheng. Loba kabejakeun aya jalma paeh teu pupugu, eta teh saban aya Arya Perbangsa ngaliwat ka hiji lembur. Nya mangsa maranehna kakaburan ti Tanjung Siang teh. Mimitina santa dituding, mimitina mah santa teh nuding ka Suranggana, da ceuk Arya Perbangsa oge kitu, da ceuk rahayat lembur oge kitu. Tapi beki dia kapanggi, horeng Suranggana mah henteu boga dosa. Malah kadienakeun mimiti ebreh yen anu sok ngagadabah cawene pi lemburan teh tetela Arya Perbangsa. Sakumaha pangakuan manehna di jero guha. Ceuk Arya Perbangsa ngahaja cenah polah manehna teh ditepikeun ka Suranggana, sangkan eta jalma teh ngaranna jadi goreng tur akhirna dicacampah deungeun. Mun nya kitu tetela Arya Perbangsa teh sabenerna mah lain jalma jejeg. Da sabenerna mah ti harita oge manehna teh geus hayang luntang ngajauhan Arya Perbangsa. Tapi dununganana jiga-jiga geus apal kana eta kareteg hatena. Atawa jiga-jiga dununganana teh henteu hayang mun manehna ngabongohan lunta. Buktina basa manehna keur lalampahan ka sindang kasih. Sabot hatena marojengja kitu ti jauhna henteu oleh aya nu nuturkeun. Jiga-jiga ngahaja keur ngawal atawa nalingakeun manehna. Eta anu nuturkeun teh lain jalma tapi makhluk aheng. Jiga kelong tapi ukuranana ngeleuwihan manusa. Panonna bolotot huntuna rangeteng jeung susuna rayud. Si kelong wewe teh terus-terusan nuturkeun bari nyekikik seuri. Ingkah-ingkah teh sanggeus manehna nyebutkeun moal incah balelahan ninggalkeun dununganana. Mireungeuh kana eta kajadian, santa akhirna bisa ngajudi. Yen dununganana teh muhit ilmu aheng. Boa-boa cenah nyambat bangsa dademit. Duh paingan, si Arya sok milambah anu aneh-aneh.
ngadaharan awing jalma cek aing mah lain pola jalma jejeg nu kitu mah lain pola jalma jejeg nu kitu mah cek pikir Santa. Ngan anu manehna ngarasa aneh teh naha ka mana cenah ayeuna area perbangsa. Tapi geus dipariksa ka saban sedong guha dununganana teh eueuh kapanggih. Atuh pon kitu deui nyitar minah teu kapanggih raratanana. Mun mah eta cawene teh paeh kudu puguh di mana layona. Pon kitu deui kaayaan area perbangsa. Mun dununganana cilaka tepi ka paehnya sarua kudu puguh raratanana. Aneh puguh ge ka Sugri. Ngan anu ece saprak dununganana eueuh ayeuna mah kaayaan teh jadi tiis jempling. Guha oge beuki carana nyomtur kana hatena karasa keung. Ayeuna manehna geus cuang cieung deui beuki karasa nyang celing deui eueuh batur pakukumaha atawa batur anu sok ngageunggeureurkeun manehna. Karasa yen hirupna teh mencil ti batur. Ku jalma jahat saperti Arya Perbangsa ditinggalkeun, atuh ku jalma nu disebut bener saperti Suranggana henteu ditolih deui. Akhirna Santa ngaharuk sedih. Sanajan geus boga pangabisa oge angger geuning hirup teh can aya ajenan. Duh, nah aing teh kalah ka salah ngalengkah kitu. Nah aing teh salah ngalengkah kitu teh. Ceuk pikirna ngungun jeung sumpeg. Ari geus yakin yen Arya Perbangsa eueuh ti guha mah Santa teh mimiti yang hudang. Kahayangna dina lunta dina lunta ti guha lawa teh jiga kakara laksana ayeuna sabab geus moal aya deui anu ngaharuh biru. Gejelig Santa teh turun ti lawang guha. Sabeng batan mah ngareret ka tukang da kukumaha bae oge eta lawang guha teh geus lila dipake bumen-bumen manehna. Ari geus kitu mah kakara ninggalkeun eta tempat, Santa tuturubun muruk kalebak. Ari tempat anu pangramena harita eueuh deui iwal teh Indrakila. Lumatak manehna teh rek ka Indrakila we sabab hayang mimiti gaul deui jeung masyarakat umum. Ngan gogoda jang manehna teh aya bae ka Sugri. Waktu anjog ka lawang kori manehna geus dipegat-pegat ku tugur, para tugur teh meuni curing hak waktu mireungeuh manehna teh. Tageding, iyo jalma jahat teh oi. Cek tugur anu pangkolotna. Puguh we Santa teh ngagebeg reuwas dituding jahat teh. Nah, aing geus jahat naon nya? Cek hatena. Tapi eta pananya dina hatena teh harita keneh oge geus kajawab. Hayu sia. Ngaku sia, yen sia anu geus ngiwat kisah tonah teh. Cek tugur. Baturna oge langsung nyacampah. Humayuwa sia, kurang lembur sia di ajenan tapi kalah ka kitu. Kunaon kisah tonah anu teu tuah teh dosa ku sia dibawa ka guha lawa bari terus dipaehan. Jahat sia mah nya. Ceuk nu sejena bari terus ngobrot Santa. Atuh Santa teh geus henteu bisa kumaha ari lain melaan maneh tina panarajang tugur mah. Bedog panjang maniting saruit rek ngaheumbat kana awakna. Ngan ku sabab Santa ayeuna lain Santa sababaraha taun ka tukang, eta serangan bedog teh kabeh oge bisa dipengparkeun. Tugur saopat-opat mani hareugeun dumeh bedog nu tadi dicekel ku maranehna teh ujug-ujug raceleng. Ngan tetela geuning maranehna teh henteu gimir henteu risi. Sakitu eces pangabisana jauh sahandapeun Santa. Tapi maranehna tetep ngalawan, lesot bedog kop kana batu mun di dinya aya batu. Atuh nu manggihan popongkolnya nyokot popongkol. Hiu, hiu. Dibabet-babetkeun ka Santa. Sabot kitu urang lembur beuki loba nu daratang, da pabeja-beja tuh. Da eta geuning kadenge-ting corowok. Awas, aya karaman euy, aya karaman euy, aya karaman euy. Aduh, awas aya karaman. Kitu cenah. Ti tebeh ditu oge kadenge nu gogorowokan ieu mah leuwih eces deui nuding ka Santa teh. Podaran toh, baladna si Arya Perbangsa teh podaran. Podaran bela podaran. Si Arya Perbangsa teh jalma jahat euy. Tukang ngagedabah jeung tukang nyulik awewe. Podaran baladna podaran. Cok nu sejen deui. Atuh henteu kungsi dilah Santa dikepung wakul buaya mangap. Kabeh ngapung bari sabadogna. Anu henteu mekel bedog mekel popongkol, anu henteu mekel popongkol mekel bandring, anu digagandulan ku batu seukeut. Nyaho yen Santa teh jalma bedas atuh rahayat anu ngepung teh henteu wani ngadeuketan.
Manehna ukur nyerang Santa ti kajauhan. Nu mantak mani pating belewar batu jeung popongkol dipake maledogan manehna. Sawareh mah malah jadi malikan ka anu nyerang. Santa nahan eta panarajang bari hati jumerit. Malah mah teu karasa cipanona bari jilan bakat kuna langsa. Tetela cenah perjuangan dina hayang nanjirkeun ajen diri teh gagal pisan. Buktina ayeuna manehna kalah kabeuki dipika ijin ku batur da disakompet daunkeun jadi euwah-euwah baladna Arya Perbangsa. Sedih pisan hate Santa teh ka Sugri sagala anu dipigawe ku manehna teh ukur salah jeung salah bae. Duh mun kitu mah aing teh mending paeh we ieu mah anak ieu kiting mah duh ceuk pikirna pegat harapan. Atuh ku sabab kitu manehna jadi teu openan kana sagala rupa panarajang urang lembur. Waktu aya batu ngabelawar menaran pisan keuna kana dadana ku manehna teh henteu dicingcetkeun saeutik oge. Balukarna eta batu teh neunggel pisan tepikeun ka dadana geuneuh. Acan oge ka nyeri leungit geus karasa aya popongkol nakol kana sirahna ieu oge kumaha teh henteu diupayakeun pisan. Henteu diupayakeun pikeun dicingcetkeun padahal mun niat mah babari pisan. Aing mah mending paeh aing mah Ceuk manehna gogorowokan. Atuh kusabab manehna cicing bae serangan ti ditu ti dieu teh manita ya eureuna. Ngan teuing kumaha ari mireungeus Santa teu daek ngalawan mah urang lembur teh deui jadi ngurangan seranganana. Anu nyekel bedog mah malah eureun teu niat ngakalakeun. Jigana urang indra kila teh baroga keneh rasa kamanusaan. Ari ka jalma anu geus teu daek ngalawan mah marehna oge henteu hayang ngabeakeun ngaguna sika. Henteu bebeakan, henteu daek bebeakan ngaguna sika maksad teh. Kilang kitu ari kaayaan Santa mah mungguh tatuparna. Di sakujur awakna sasatman digetih tina saban linglianganana oge kaluaran getih. Menggas alungkeun bae jalma teh ka gunung Ceuk saurang mere saran. nya lah lamun mah manehna ditangtadungan ku Gusti meureun bisa hirup keneh. Tapi lamun henteu nya meujeunna we pikeun jalma jahat mah Ceuk anu sejen deui. Nya we Santa teh pada manggul dibawa ka gunung deui geus kitu mah lung dibalangkeun kana jungkrang anu henteu pati jero tapi jembet ku kakayon. Awak Santa ngoleang murag ngan henteu neundeut kana batu da katahan ku tutubuhan gunung. Santa mah geus teu inget di bumi alam manehna kapiuhan. Inget-inget sote bane bae karasa aya nu ngabaluran jeung ngurutan. Tapi kusabab panona asa hese dibentakeun Santa henteu bisa ngira-ngira saha anu keur ngubaran manehna teh. Saha ieu Cenah. Mimiti nama anu ditanya teh henteu daek nembalan ngan sanggeus ditanya sakali deui kakara ngajawab. Nini ieu mah kadenge sora nini. Nini saha? Ari anu sok nyebut mah ka kami teh Nini Santi anu katelah. Ceuk eta sora nini teh. Baru Nini Santi nya. Nah itu teh Nini Santi anu sok disambat ku aki kami. Ceuk Santa bari usaha satekah pola hayang beunta. Ngan teuing kunaon panonna teh meuni asa rapat padahal mah henteu tunduh teusing. Kusabab Nini Santi henteu ngajawab Santa geus tumanya deui bae. Nah kamana ari aki Santa? Lamun bisa mah mun aya Nini Santi teh biasana mah sok kudu aya aki Santa pokna. Kadenge Nini Santi rumengha panjang teuing naon maksudna. Embungeun nepungan sia teh jalu aki Santa mah tembal Nini Santi. Nu kunaon? Ceuk Santa terus rasa. Sabapongan sia geus gagapah milampah hirup. Sia cenah geus kumawani ngagunakeun ngaranna tati teu bisa ngaluyukeun kana pasipatan anu dialap ngaranna. Aki Santa mah keur jaman pajajaran Anjung teh tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah.
bari teu ngarepkeun pamulang tarima. Tapi ari sia mah tapak karina daek digawe ku sabab aya araheun. Aki Santa mah nyaho jeung bisa ngabedakeun mana jalma jahat jeung mana jalma bener. Tapi ari sia mah panon teh lolong bonconong. Jalma jahat dibere pangbakti, ari jalma bener dijauhan. Leuwih ti kitu sia kalah kajadi alat kajahatan. Leuwih na ti kitu teh sia kalah kajadi alat kajahatan. Loba jalma katidar salatan sia kalah melaan jalma jahat. Kitu sababna Aki Santa teh mumul nepungan sia, ceuk Nini Santi. Diesek-esekkeun sarupa kitu Santa henteu ngalawan ari lain hatena beuki sedih mah. Rumasya kami teh geus milampa salah. Atuh kitu sababna di lembur kami teh henteu ngalawan. Sakitu dikepung jalma saketi kami mah henteu hayang melaan diri da rumasa salah. Jauh nanti eta kami teh geus beung-beungan rek eureun tina ieu kahirupan. Kami teh hayang paeh Nini, ceuk Santa ngalengis pegat harapan. Tah eta tambahna kasalahan sia teh. Salian ti sia lolong bonconong teh sia oge kaasup jalma pangadulan, mumul bajuang dina mertahankeun hirup bener. Yeuh dengekeun jalu. Paeh mah gampang, anu susah mah hirup. Sabab salila manusia martahankeun hirup kudu bari jeung huripna. Salila martahankeun hirup teh kudu bari jeung huripna. Ari manusia digubrakeun ka alam dunya teh da lain dititah paeh tapi dititah hirup. Dititah ngajalankeun ka manusiaanana. Keun pangeran oge leuwih uninga iraha manusia kudu balik deui ka alam kalanggengan. Henteu-henteu kudu disiar ku sorangan, ceuk Nini Santi. Di omongan kitu Santa ngahulang bari ngagoler. Sabot kitu leungeun Nini Santi mangope pangarancetan sakur babagean awak Santa nu nyereri. Nya kumaha atuh sangkan kami bisa hirup bener Nini, ceuk Santa asa-asa. Supaya sia bener hirup teh kudu hati-hati. Ulah kejot borosot, ulah kertas harupateun. Ulah reuwas genggerong, ulah heuras genggerong maksud teh. Ulah kandal kulit beungeun. Ulah nyieun pucuk ti girang, ulah kokoro manggih mulud, ulah hampang leungeun. Ulah goreng hate belang baya. Ulah linyok, ulah bohong jeung ulah panjang leungeun. Tapi sabalikna dina milampah hirup teh sia kudu bisa titip diri sang badan, kudu ngadek sacekna, nilah saplasna, kudu nete tarajen incak hambalan, kudu hade gogog hade tagog, kudu hampang birit, kudu leuleus jejer liat tali, kudu bodo alewoh sangkan loba kanyaho, kudu amis budi deui tapi oge kudu jadi lalaki langit lanang jagat. Sababnya ieu di antara anu bakal diajenan ku deungeun, ceuk Nini Santi meuneu ngabuwis ngalegeh gado. Di papagahan mani teu beak-beak kitu Santa ukur bisa ngahulang tetela cenah hayang jadi jalma bener teh mani loba pancarekan pisan, mani loba pasaratanana. Tapi jigana eta omongan dina hate teh katebak pisan ku Nini Santi, da buktina harita keneh oge langsung di komentaran. Nya eta mah kumaha sia we, sabab ari ubar mah moal aya anu ngeunah. Hayang hirup bener mah bakal loba pantranganana. Itu ulah ieu teu meunang, neangan musuh 1000 mah gampang kacida. Tapi neangan dulur hiji teh hese kabina-bina, ceuk Nini Santi matak era keur Santa. Sabab asa katohian eusi hatena. Pek bae eta mah timbang-timbang ku sia. Rek neruskeun lacak anu salah jeung abuntah atawa rek babalik pikir. Ngan lamun tetep gurat batu mangka de sia ulah nyambat Aki Santa Nini Santi. Malah ganti eta ngaran sia teh bisi goreng balukarna. Sok ayeuna mah peureumkeun. Sangkan mun hudang sia jag-jag waringkas deui kawas bihari, ceuk Nini Santi. Reng sia Nini Santi cacarita panon Santa ngadadak tunduh ukur sakedeung bisa ditahana teh. Kaditu namah manehna teh geus ngaguhar sare. Ana hudang manehna teh geus nangkarak bengkang dina hiji batu jiga dipan di jero guha anu poek maredong. Santa gewat cengkat culang cileung kaditu kadieu tapi di jero guha teh estu caneom jeung sepi jempling eueuh sasaha. Nini Santi, Nini,
Santa gogorowokan ngegero Nini Santi. Manehna inget tadi teh keur ngagoler bari sakujur awakna dirancetan ku nini-nini anu ngaku ngaran Nini Santi. Atawa tadi teh aing ukur ngimpi kitu doh. Ceuk hatena bari diuk ajeg dina batu. Kumaha teu rek nyangka kitu sabab manehna teh inget yen bareto bari inget-inget poho akina atawa bapana kungsi cacaritayan Aki Santa jeung Nini Santi mah hampir satengah dongeng. Sabab cenah ari bungkeuleukeunana mah acan aya nu kungsi tepung. Ceuk akina bareto Aki Santa jeung Nini Santi teh abdi dalem karajaan Pajajaran. Zaman Pajajaran diratuan ku Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja. Nyaeta antara tahun 1482 tepi ka tahun 1527. Harita oge Aki Santa Nini Santi teh umurna geus 160 tahunan. Ayeuna nyaeta mangsa Santa ngalalakon teh geus nincak kana tahun 1580. Duh, nah Aki Santa jeung Nini Santi teh ayeuna masih keneh aya di kieuna. Ceuk pikir Santa. Ngan anu eces akina jeung bapana bareto nyebutkeun yen Aki Santa jeung Nini Santi teh mangrupa jalma hade-hate, tara umangkeuh jeung sok resep nulungan jalma anu kasusahan. Cenah waktu Prabu Sri Baduga Maharaja tilar tur layona dikurebkeun di pasir Badigul Rancamaya, Aki Santa jeung Nini Santi teh ngadadak leungit ti pakuan. Ari leungit teh cenah leungit jirimna da kahaatna dina nulungan batur mah henteu waleh eureun. Sok asal disambat ku macajang jawokan. Aki Santa jeung Nini Santi sok muncul sanajan acan tangtu jirimna secara langsung. Santa mah malah apal keneh waktu suranggana diganggu ku warjit jeung paneluhan. Manehna kungsi macakeun jang jawokan panyambat Aki Santa jeung Nini Santi. Poe ieu Nini Santi teh make haat nepugan aing sanajan ukur dina impian. Ceuk pikir Santa bari Cipanona merebay bakat ku kagagas. Sanggeus nyusut Cipanona Santa nangtung ajeg terus ngajeleng turun tina batu lempar tea. Geus kitu lempang muru lawang guha ngan barang nolol manehna reuwas lain di kieuna sabab lawang guha teh aya dina bibir jungkrang. Henteu ari jero mah eta jungkrang teh tapi tetep wae manehna mareuwasin pisan. Jeleng manehna turun tina lawang guha lumayan luhur ari di ajelengan mah. Meureun aya kana 3 atawa 4 depak luhurna teh. Ari geus kitu mah manehna ngabelasat lumpat namanya apeng-apengan sabab awakna karasa hararampang. Kakara lumpat sakolebat manehna geus eureun ngadadak kreg eureun bari ngahulang salila-lila. Heula. Mun cekena aing teh ukur ngimpi tapi ieu geuning awak ngadadak cager kieu. Aing ingat dina impian teh Nini Santi sakitu getena ngarumawat. Ngarumawat aing. Malah mah harita teh Nini Santi nitah manehna gewat peureum sangkan di mana engke hudang awakna jag-jag deui. Meureun aing teh tadi lain ngimpi euy. Tapi bener-bener geus dijahit ku Nini Santi ieu mah. Ceuk pikirna deui. Nyangka kitu hatena oge ngegebeg reuwas mun nya Nini Santi nulungan dirina kumaha carana mawa manehna asup ka jero guha. Kapan geuning eta guha teh lawangna aya dina sisi jungkrang. Nyangka kitu hatena oge ngegebeg reuwas mun nya Nini Santi nulungan dirina kumaha carana cenah manehna mawa manehna ka jero guha. Kapan geuning eta guha teh lawangna aya di sisi jungkrang. Nuhun ini salira teh make haat nulungan jalma anu tai ajenan kawas kami kieu. Ceuk Santa geus curucu deui ceurik. Bakat ku kagagas manehna mungguh bunga sabab ceuk akina oge Aki Santa Nini Santi tara nembongan ka Sokomo make tutulung ari teu disambat mah. Ari ieu manehna teu nyambat teu sing ujug-ujug dijahit tina mamala. Santa diuk dina batu bari ngaharuk alatan masih keneh nineung ka Nini Santi. Hanjakal Aki Santa mah henteu nyampeurkeun ceuk Nini Santi Aki Santa teh henteu sukaeun da bongan manehna ludeung mamake ngaran Santa. Tapi hirupna awuntah jeung teu boga palanggeran pisan. Mun aing bisa ngajaga ajan inajan kemanusiaan, meureun Aki Santa teh bakal resepeun ka aing. Pokna dina jero hatena. Ku hayangna dipikaresep ku jalma satengah dewa, Santa ngucapkeun janji dina hatena, yen ti samet ieu moal ngamomorekeun hirup.
Aing janji rek diajar hirup bener sakumaha papagah Nini Santi. Aing janji. Ceuk hatena bari jumerit. Ari geus kitu mah Santa teh nangtung deui urat-urat ka ditu ka dieu. Langit lenglang taya aling-aling malah manuk oge ting geleber jiga anu gumbira dumeh dirina rek ngamimitian eling tina jalan salah. Kolebat, awak Santa ngolebat lumpat mapai-mapai batu-batu anu lungkawing. Lamun mah harita aya nu nyaksian boa heraneun sabab sakitu tarahal jeung netek teh lumpatna Santa mah tetep gancang. Kasugri pamiarsa, ayeuna urang ngabandungan lalampahan Nyetarminah sanggeus nyulusup kana sedong guha bari dituturkeun ku si Jurangrong anu memanggul awak Arya Perbangsa. Di sedong guha teh tetela aya liang sawa. Di sedong guha teh tetela aya liang saawakeun jalma. Ku anu henteu apal mah moal nyangkaeun yen di dinya teh aya liang saukuran awak jalma sabab katutupan ku rarambu jembet. Tapi apanan Nyetarminah mah baretona urang Indrakila. Sanajan antara Indrakila jeung Gunung Koromong teh henteu disebut deukeut-deukeut teuing. Ngan eta wewengkon teh sasat saampar atuh leuwih nati eta. Kapanan wewengkon Gunung Koromong mah mangrupa tempat karumpulna balad siluman nyerambut kasih. Dina harti sejen, ari Nyetarminah mah geus manukna di eta wewengkon teh. Pematak manehna mah apal pisan kana patempatanana teh. Ayeuna sanggeus manehna digondeng ku hal-hal gaib malah beuki apal kana hal-hal anu aya patalina jeung masalah gaib. Yen di Gunung Koromong teh dikawasa ku kelong gelor jeung buta hejo, manehna apaleun pisan da geus aya nu ngabejaan sacara gaib. Kajaba aya hiji guha anu sia henteu meunang ngalantok. Sabab ditu aya anu nyicingan. Ceuk sora gaib Nyi Mas Layang Kingkin. Saha eta anu kumawasana? Cek hate Nyetarminah. Aing henteu wani nyebut ngaranna. Sababun disebut sakali awak baris karasa panas asa direra. Ngan anu eces. Manehna teh sapasang aki-aki jeung nini-nini. Baheula satya satuhu kumabula ka Sri Baduga Maharaja atawa Kanjeng Prabu Siliwangi nu katela. Tembal sora gaib Nyi Mas Layang Kingkin. Jadi kami ulah wani-wani ngadeketannya? Cek Nyetarminah. Bener gitu. Anak itu meureun urang teh lain anu pangkuat na di dunya teh Nyi Mas. Cek Nyetarminah juga anu tugena. Tetep pangkuatna satungtung urang henteu adu hareupan jeung maranehna. Eta nini jeung aki-aki teh tara openan kana talajak batut. Kajaba lamun dipentaan tulung sok tutulung. Ari ngupayakeun hahalang kana karep-karep batur mah tara kungsi. Kitu sababna aing nyebutkeun yen satungtung henteu adu hareupan jeung maranehna nya urang mah pangkuatna di dunya teh. Ceuk Nyi Mas Layang Kingkin ngayakinkeun. Tapi Nyetarminah juga anu masih keneh penasaran utamana Madinah hayang boga kayakinan tapi kamana kakuatan dirina ayeuna. Mun dibabandingkeun jeung Putri Kadita kumaha? Kapan jeung sakaol Putri Kadita putrina Prabu Siliwangi teh kumawasa di basisir kidul Pulau Jawa. Katelahna Nyi Raro Kidul cek beja Putri Jinti sabrang lautan anu katelahna Medusa. Oge kumaula ka Nyi Raro Kidul teh. Cek Nyetarminah keukeuh nalengteng. Ditanya kitu Nyi Mas Layang Kingkin juga anu keuheul. Atuh sia mantong ngacapruk neangan babandingan. Sabab deuleu sanajan Gunung Koromong disebut luhur, tapi masih keneh aya Gunung Ciremay anu leuwih luhur. Jeung ceuk saha Gunung Cakrabuana? Ceuk saha deui Gunung Cakrabuana pangluhurna? Da kapan aya Gunung Ciremay? Tapi cek saha deui Gunung Ciremay aya pangluhurna? Da kapan di saluhureuna teh aya langit? Cek Nyi Mas Layang Kingkin. Di omongan kitu atuh bab bae Nyetarminah teh jempe.
Tapi cek Nyimas Layang Kingkin anu disebut kekawasaan teh rupa-rupa kusir kumawasa kana kuda tapi arikan namunding mah henteu da eta mah dikawasa ku pangangon. Palika pinterna teh ukur teuleum kana dasar cai da ari dititah ngalamanuk mah moal bisaeun. Eta mah bagian aki panyumpit anu kumawasa. Nyi Roro Kidul bisa jadi kumawasa di karatuan dasar laut, tapi di darat mah acan tangtu. Nya ayeuna hayu urang teh ngan tempat-tempat kosong di ieu dunya anu sakirana batur acan kumawasa. Cek Nyimas Layang Kingkin. Tapi cita-cita kami mah hayang kumawasa di wewengkon anu baheula urut Pajajaran. Cek Nyi Tarmina. Bener, eta sapamadegan jeung aing. Urang teh kudu kumawasa di Pajajaran. Sia kumawasa di alam manusia jeung aing kumawasa di alam gaibna. Ngan ulah salah, kahirupan alam manusia anu dikawasa ku sia kudu ngeunteung jeung kudu tunduk kana kahirupan gaib anu dikawasa ku aing. Nu mata mun hiji waktu cita-cita sia laksana, sia kudu ngatur tetekon hirup anu sagalana kudu ngeunteung jeung kudu taat kana hal-hal gaib. Eta mah hiji hal anu henteu meunang dipepohokeun ku sia. Cek Nyimas Layang Kingkin wawadi. Nyi Tarminah ukur ngajajanteng jiga arca teu gideug teu unggek teu nyarita-nyarita acan boh lahirna boh batina. Tapi nalingakeun eta pola Nyimas Layang Kingkin oge henteu komentarana naon. Kitu sababna alatan hayang kumawasa di dunia gaib jeung dunia nyata. Arya perbangsa anu sabenerna mah dipiceuceub pisan ku Nyi Tarminah kapaksa kudu dibawa. Anu jadi perkara Arya perbangsa teh cenah geus minuhan pasaratan pikeun dimangpaatkeun dina upaya ngalancarkeun cita-citana. Sabab salila ieu Arya perbangsa oge boga cita-cita anu sarua. Nyaeta nanjirna hiji nagara di wewengkon anu baheula dikawasa ku Pajajaran. Si perbangsa teh cita-citana sarua jeung urang. Soal manehna oge hayang jadi raja. Eta mah bisa diatur. Sabab ari anu disebut raja teh henteu salawasna hartina diuk dina kursi gading gilang kancana. Aya jeung loba raja anu kitu tapi sabenerna lain manehna anu kumawasa mah. Anu kumawasa sabenerna mah malah henteu diuk-diuk acan. Gerak bae Bandungan. Aya pangagung anu bentik curug balas nunjuk capetang balas miwarang kabawahanana. Tapi manehna kacida ajrihna jeung kacida nurutna kana pamajikanana. Dina mingpi nagara teh kumaha cek pamajikanana bae atawa kumaha cek salakina bae. Mun anu ajeg teh kabeneran awewena, lamun anu jeneng teh kabeneran awewena. Tah didinya kapaksana ngajenengkeun si perbangsa oge henteu masalah. Sok asal anu kumawasa sabenerna mah nya urang. Lain manehna malah sanajan si perbangsa atawa boa engke si Banaspati anu kumawasa sabenerna maranehna mah ukur badegana sabab maranehna teh kudu satia satuhu ka urang. Kitu pamanggih aing mah dina ngartikeun kakawasaan teh. Cek Nyimas Layang Kingkin panjang lebar. Di omongan pikeun kadua kalina kitu Nyi Tarminah ukur ngajajanteng teu obah-obah bari henteu lemek henteu nyarek boh lahirna boh batina. Basa ti sedonggu hamanggihan liang saukuran awak jalma teh atuh Nyi Tarminah teh ngan bulubus bae ngabulubus kana eta liang. Badis bae orai kadut asup kana liang atuh si Jurangrong oge nuturkeun nyulusup. Sarua ngaleor jiga orai kadut ngan palebah awak Arya perbangsa karasa melag. Atuh ku si Jurangrong teh kapaksa didurudud balu karena Arya perbangsa gogorowok kanandangan kanyeri. Awakna bared ngagores kana batu seukeut. Ngecedok sia. Sabab perjuangan sia kaharepna teh leuwih peres batan kagores batu da. Ceuk si Jurangrong sorana teh tenge semungiru. Anak keluar didinya geus aya di tempat negla. Gewa tingkah bisi kaburu carancang tihang. Cek Nyi Tarminah. Henteu kung silila dua anana ting belesat
Malah saliwat mah jiga anu ngapung kakalayangan pakaian maranehna anu bodas teh kegaya bagan. Mun kapanggih ku jalma saliwat mah bakal jadi sarieun. Sabab kakalayanganna sakapeung aya dina pucuk-pucuk tangkal gede, sakapeung kakalayangan dina pucuk harendong jeung saliara atawa dina jujukutan. Meureun anu kieu anu disebut napak sancang teh nyaeta ilmu lumpat bari ngahapangkeun awak. Zaman harita anggot zaman pajajaran anjir keneh ieu ilmu teh ampir prah dikawasa ku para sinatria pajajaran. Nyi Tarminah jeung si Jurangrong babelesatan jiga keur diudag-udag sabenerna mah abur-aburan kitu teh lain dumeh aya nu ngudag. Ingkah gagancangan teh alatan sieun kaberangan. Ti saprak hirup di dua alam nyaeta alam nyata jeung alam gaib. Nyi Tarminah teh jadi henteu resep aya di tempat caang. Lamun beurang manehna kudu reureuh di tempat anu merdong, nah di jero guha atau di tengah leuweung. Di tengah leuweung jembet anu panon poe henteu bisa narobos asup. Liarna teh ari peuting wae. Kitu deui anu dipigawe ku si Jurangrong. Jeung sabenerna mah deui pasipatan aneh kitu teh oge geus tumerap ka Arya Perbangsa. Atuh zaman keur kumawasa di Raja Galuh oge manehna loba kukulunuan ti peuting, da loba milampah hal-hal rusiah dina gerakan politikna. Katambah-tambah harita teh Arya Perbangsa keur resep ka awewe, ari resep ka awewe teh biasana kagiatan teh dipilampah mangsa peuting. Ari ayeuna malah Arya Perbangsa oge henteu kuat mun kaluar pabeberang teh. Kituna teh saprak manehna resep nyuprih elmu nu aya patalina jeung masalah gaib. Di jero guha lawa manehna loba nyambat buta hejo jeung kelong gelor. Hartina kahirupan gaib teh terus-terusan dijalankeun. Balukarna sanajan jirim tegep, jirimna tetep manusia, tapi jiwana mah manehna teh geus katumpangan ku hal-hal gaib. Acan ari sarua jeung si Jurangrong mah sabab si Jurangrong anu asalna mah manusia biasa ayeuna jiga geus katumpangan ku rebu-rebu makhluk gaib. Setan siluman katut jin kafir kabeh kumpul dina raga badagna. Kabeh nyaliaran sakujur urat getihna malah dina jaringan uteukna. Dua nana bisa silih pangaruhan, sakali mangsa jiwa manusana anu mangaruhan bangsa dademit, sakali mangsa malah sabalikna. Tapi boh nu ieu dua anak oge sarua keur mangaruhan pikeun nyieun hal-hal goreng. Jiwa manusia si Jurangrong henteu eueuhan mangaruhan rebu-rebu jin kafir pikeun milampah kajahatan. Arya Perbangsa oge tadi namah jiga hayang kitu sabab kakelong gelor jeung buta hejo oge manehna loba utah etah. Ngan bedana Arya Perbangsa mah dina utah etah teh masih keneh bari nyombo ku pangabeuki atawa ku para buta hejo jeung kelong gelor. Tapi ari si Jurangrong mah eueuh nu basa muruhkeun mun nitah teh nya nitah kitu bae, mun marentah oge nya marentah kitu bae. Ari peuting tiluanana nyieun lalampahan gancang jeung ari beurang numpi di guha maredong. Henteu kungsi dua peuting oge maranehna teh geus nyulusup ka guha madem di jero sumur Sindang Kasih. Kunaon aing maka dibawa ka dieu? Ceuk Arya Perbangsa. Kudu cicing di dia sia. Sabab di dia perjuangan sia tadi bibitian. Ceuk si Jurangrong sorana tenge jeung irung. Arya Perbangsa kerung. Perjuangan naon? Ceuk Arya Perbangsa palahak polohok jiga anu bodoh. Padahal beh ditu mah sungutna teh ngabudah bae mun geus cumarita ngeunaan perjuangan teh. Atuh daradad si Jurangrong teh nerangkeun pamangsudan nyaeta bajuang nanjirkeun deui pajajaran. Ngadenge eta pedaran atuh barakatak bae Arya Perbangsa teh seuri maneh nyakakak. Kunaon sia? Makanya kakak jika nu sabal sia teh. Ceuk si Jurangrong asa dihina. Aing mah seri teh sabab ngarasa lucu. Sia mah jiga anu ngabejaan bulu tuur. Tinggalin zaman di leumun ngabejaan beja kitu patut mah. Ceuk Arya Perbangsa. Aing ge nyaho adalah sia teh baheula boga cita-cita hayang kumawasa di wewengkon urut pajajaran. Ngan sia teh henteu hasil. Patan hasil kalah ka bangsa. Ceuk si Jurangrong. Nah ayeuna bakal hasil gitu. Ceuk Arya Perbangsa mureleng. Lamun sia ngaku kana parentah nyeremput kasih, sia bisa laksana. Ceuk si Jurangrong. Saha nya rambut kasih teh?
Ceuk Arya Perbangsa. Atuh ku si Jurangrong teh dituduhkeun ari nuduhkeun teh nya ka Nyi Tarminah anu keur diuk semungah hulang dina batu lempar. Hutan. Sia ayeuna jadi jerambut kasih. Tarminah. Ceuk Arya Perbangsa nyengir semu ngece. Cebrot bungutna teh dihampol ku si Jurangrong. Awak Arya Perbangsa ngabangkieung nepikeun kana Amru. Pikeun sakedapan mah manehna ukur bisa nangkarak bengkang da sirahna katura lengan. Sia anu engke bakal jadi raja di negeri anyar teh. Tapi ulah salah. Awak sia mah sabenerna hengkel pisan. Sakali dihampol oleh harumpoyo. Alhasil sia teh engke bisa jadi raja tapi tetap kudu tunduk. Kudu taat jeung kudu ngakuku ka anu leuwih kuat. Ari anu leuwih kuat ayeuna teh eueuh deui iwal ti Nyi Rambut Kasih. Ceuk si Jurangrong. Di omongan kitu Arya Perbangsa ngahulang kituna teh bari mureleng panonna ka Nyi Tarminah. Anak itu aing teh lain raja anu bener-bener rajanya. Anak itu sabenerna mah aing teh ukur kumaha ulah ka manehna. Ceuk Arya Perbangsa ngusapan beungeutna anu cikana dibabuk ku dampaleungeun si Jurangrong. Lamun kitu, naon atuh kasenangan aing ayeuna? Jadi raja ngan sakadar anak geleng wungkul dina kursi. Eueuh pisan hiburan ku sabab ka awewe oge aing ayeuna geus moal bisa. Ceuk Arya Perbangsa deui bangunna langsa. Kaharti kitu namah utanama-namah dina kasenangan birahi sabab basa di guhalawa bobogaan manehna sasat dirames diancurkeun ka mampuhna ku Nyi Tarminah. Ngahaja sia di kabiri teh sangkan sia henteu loba ingetan. Sabab tugas sia ayeuna mah ukur kumaha. Ceuk si Jurangrong. Ngadenge cacaritaan si Jurangrong kitu sakedapan mah Arya Perbangsa teh ngagerem jiga nu ambek ngan geus kitu robah jadi hik-hikan cirik. Nah sia teh mau jadi raja maka lewe segala rupa. Ceuk si Jurangrong ngalelece. Arya Perbangsa henteu nembalan air lain ngabangingik mah. Ngan sanggeus sawatar lilana kitu akhirna mah cirik teh eureun malah dadak sakala langsung nyanggupan pikeun jadi raja di negara anyar engke. Tangto henteu gampang kitu bae. Samemeh sia dijenengkeun teh sia kudu bajuang heula tuh. Ceuk si Jurangrong deui. Bajuang. Aing teh geus capek dibaretogan bajuang bae. Sakali ieu mah hayang langsung celewe ah. Ceuk Arya Perbangsa nawar. Sok sia duaan anu bajuang nanjeur ke negara. Engke aing anu jadi rajana. Omongna deui. Hampol deui tabangusna tuman. Ceuk Nyi Tarminah anu teu tadi gawena teh ukur cicing bae. Atuh sarentang si Jurangrong teh ngadeuketan Arya Perbangsa ukur sakilat leungeun anu ranggoas teh geus ngebabuk pipi Arya Perbangsa. Nyeri peurih karasana pisan ku Arya Perbangsa. Awakna teh meuni leuleus satulang sandi ladang latihan mulan malen teh tetela kabisana teh jiga anu leungit sapada harita. Aing maneka cida diulinkeun anakku ieu dua mangkeluk. Hawas ya. Ulah sambatkeun ieu aya. Rasakeun pabalesna. Ceuk hatena kutuk gendeng. Ti harita Arya Perbangsa sasat bebujang ka Nyi Tarminah. Sanggeus pangabisana dibuka deui Arya Perbangsa teh dadak sakala jag-jag waringkas. Kajaba rasa birahina anu leungit teh da geus dikabiri tea. Ngan sanajan geus ngarasa jag-jag oge Arya Perbangsa henteu boga ingetan pikeun kabur. Sumawana lamun rek baruntak. Anu diajam ku manehna teh keukeuh hayang jadi raja nyaeta ngarajaan nagara anyar gaganti pajajaran tea. Hatena mikir mana Nyi Tarminah kumawani nya campah manehna, kumawani ngabujangkeun manehna teh meureun cenah boga angkeuhan. Nyi Tarminah ayeuna teh keur boga kakuatan. Kajalma nu keur boga kakawasaan mah sanajan cua sanajan geuleuh oge. Kudu nembungkeun pasemon anu hade atuh. Kudu someah, kudu bisa ngangkat-ngangkat jeung muji-muji jeung kudu bisa ngalah hatena. Kemun aing geus jeneng giliran manehna anu ku aing disepak teh. Ceuk pikir Arya Perbangsa ngunak-ngunak. Persis pisan kaayaan ayeuna kasugri pamiarsanya. Nu kitu teh disebutna teh leletak. Katawa ceuk bahasa kerenna mah penjilatan nu kitu teh. Nya. Sok sanajan
henteu sapagodos oge jeung hatena. Kanu keur jadi raja keur boga kekuasaan mah aduh nih siga enggih muhun-muhun gitu ka Sugri. Da ku hayang boga jabatan boga kadudukan teh atau jeung boga posisinya letak we kadunungan teh kahandap sepak kasih sisi sigeung gitu tah. Seueur teh tos tiasa ka tangan lah ku urang ge saha-sahana meureun nya. Da unggal poe urang ningali dina TV dina berita. Cocok ieu carios teh ka Sugri lamun ditarik kana zaman kiwari mah nya keuna pisan ya. Mangga urang teraskeun ka Sugri. Nu matak sanggeus mikirna kitu manehna teh sasat satia satuhu ka Nyi Tarminah, sasat dititah nyeuseuh pakaian Nyi Tarminah jeung dititah ngumbah kokotor oge hatena teh henteu baha. Tapi Nyi Tarminah mah teu sakadar utuh etah anu basajan jiga kabujang, sabab sakali-kali mah Arya Perbangsa teh diperih pati pikeun ngalaksanakeun tugas badag. Sia kudu nyieun kakacauan di Sindang Kasih, Cek Nyi Tarminah dina hiji poe. Nyieun kakacauan di Sindang Kasih. Nah make kuda kitu Nyimas. Apanan Sindang Kasih mah lembur matuh. Banjar karang pamidangan katut bali geus ngajadi salira. Nah ayeuna make kedah dikacaukeun sagala rupi. Cek Arya Perbangsa heraneun. Babasana teh ayeuna mah adab jeung ajrih ka Nyi Tarminah teh. Ngadenge omongan Arya Perbangsa kitu Nyi Tarminah bati rumenghap. sia teh ari karep hayang jadi raja tapi utukna leuwih bodoh manan kebo. Hei dengekeun sia utek udang. Dengekeun utek udang. Ceuk Nyi Tarminah bari darada nerangkeun naon maksudna Sindang Kasih kudu dikacaukeun. Ceuk Nyi Tarminah salila ieu Sindang Kasih teh di kawasan ku Cirebon. Tah sangkan orang Cirebon sangkan orang Sindang Kasih teh henteu percaya kana kamampuh Cirebon di Sindang Kasih salawasna kudu aya kakacauan. Kitu ceuk Nyi Tarminah. Nah eta maksudna teh sangkan dina hiji waktos urang Sindang Kasih baruntak deui ka Cirebon Nyimas. Ceuk Arya Perbangsa kerung. Henteu kudu kitu. Sabab sajaroning kitu di Sindang Kasih bakal muncul pahlawan anu bisa nyalamatkeun Sindang Kasih. Eta teh tajalian iwal teh aing. Aing teh geus bosen salila ieu ukurnya muni dina ngaran Nyi Rambut Kasih. Sakali mangsa mah urang Sindang Kasih teh bilu ka aing anu ngaranna Tarminah. Lain ku meukeuh jeung gugon tuhon ka Nyi Rambut Kasih. Rumasa salila ieu urang Sindang Kasih ngahirupan aing ku mere seba saban waktu. Tapi aing nyaho eta seba teh sabenerna mah jeung Nyi Rambut Kasih lain jeung aing. Tah kaharep mah rahayat di dieu teh benar-benar sinuhun. Sinuhun ka aing pribadi. Ceuk Nyi Tarminah nitip kana langit guha jiga anu jararawuh paneneungan. Cik, sia nyieun rupa-rupa kakacauan. Sabab pahlawan teh lahirna tina kaayaan anu kacau. Ceuk Nyi Tarminah deui. Mani babari pisan Nyimas. Saupami urang hoyong jadi pahlawan, ciptakeun we kakacauannya. Geus kitu urang muncul salaku pahlawan anu bumela kana kepentingan rakyat. Moalami oge rakyat anu ku urang dikacaukeun teh bakal bilu ka urang. Malah bakal ngugung-ngugung urang. Ceuk Arya Perbangsa sanggeus ngahulang sakedeung. Nyi Tarminah unggek tanda satuju kana pamanggih Arya Perbangsa. Cik sia teh angan balad. Disisieun leuweung lembur kulur loba begal. Kerid peuti ku sia. Senangkeun maranehna, antep jeung pupujuhkeun sina ngalajur nafsu ngumbar amarah. Keun bae anteur tepikeun ka rahayat katalangsara. Mun aya perjurit Cirebon anu ngabasmi, halangan ku sia. Tapi kudu nyamuni. Ngan lamun engke kasangsaraan rakyat geus pohara, kakara aing muncul, komplotan begal ku aing resmi bakal dibasmi tepi ke akar-akarna. Ceuk Nyi Tarminah. Lurus gitu lurus gitu panuju bisa Nyimas panuju lah. Tapi kayak sabot selain ugung-ugung ieu ada di siam di kumaha. Ceuk Arya Perbangsa akhirna. Ditanya sarupa kitu Nyi Tarminah muraleng. Sia mah manesieun teu kaagehan alas. Ulah salempang. Sabab dina hiji waktu sia ku aing dimunculkeun. Sanajan tadi nyebutkeun yen aing hayang diugung-ugung di Sindang Kasih, lain artina aing hayang saterusna kumaha di Sindang Kasih. Nu penting mah aing kudu boga tarekah, malah rahayat babari di tendok kawas munding. Mun sagala ucap jeung perlampah aing digugu, moal baha rahayat teh mun aing boga pamanggih nanaon oge. Kaasup dina ngajanengkeun sia di Sindang Kasih. Ceuk Nyi Tarminah ngararancang pika hareupeun.
Arya Perbangsa geus diterangkeun kitu mah manehna unggek-unggekan jeung kacida satujuna kana eta rancang gawe anu ditataan ku Nyi Tarmina. Nu matak henteu kungsi sabulan ti harita di Sindang Kasih timbul rupa-rupa gangguan keamanan ka Sugri. Samemehna oge sabenerna mah kajahatan teh sok aya bae sabab di leuweung sisieun lembur kulur kapanggih aya komplotan begal. Ngan bedana ari mangsa samemehna mah begal teh sok bisa ditumpas ku prajurit Cirebon, ari ayeuna mah manila lingas. Salian ti pinter kabur teh oge datangna sok dadak-dadakan jeung ancal-ancalan. Mun peuting ieu datang ka lembur kulur pagetona geus ngagereyak ka lembur Cijati atawa ka lembur Sejana deui. Kitu jeung kitu wae, maraneh teh sasat ngagunasi ka katengtreman rahayat leutik. Geus puguhing anu loba leitna dalah anu ukur boga pare sagegeus oge henteu oleh dibegal. Kaum awewe mah geus jara ditumbal kakacauan deui ka Sugri. Saban aya kakacauan saban aya cawene anu jadi korban da digadabah kahormatanana ku begal. Prajurit Cirebon anu ditempatkeun di Sindang Kasih mimiti kapeped malah korban jiwa galituk henteu kaitung. Samemeh maranehna sanggup nyerek karaman nyawana geus leuwih ti heula paragat. Eta teh dabongan Arya Perbangsa ilu biung ngajangkepkeun kakacauan. Saban begal keur operasi saban dikawal ku Arya Perbangsa, manehna ngahaja ngadadoho jeung ngintip-ngintip gerak prajurit. Nu matak samemeh prajurit bisa ngajorag karaman, manehna geus kudu adu hareupan ngalawan Arya Perbangsa. Ari anu disang hareupan ada puguh jalma licik jalma linyok, lain adu hareupan bitotawa kawas ilaharna. Sabab Arya Perbangsa dina ngakalakeun batur teh milampahna ku jalan demit. Nu matak loba prajurit Cirebon jara dikorban samemeh maranehna nyaho kunaon jeung kusaha dikakalakeunana. Beja ngeunaan mahabuna begal di Sindang Kasih teh geus tepi ka pamarentahan ti Cirebon. Ieu teh mungguh matak pikapusingeun pangagung di Kanoman. Padahal mangsa harita urang Cirebon teh keur ulang mikiran aya marabahaya datangna ti luar. Kawas kungsi ditepikeun dina bab anu enggeus-enggeus disebutkeun yen sanajan urang Banten henteu katembong galagat rek nyerang deui oge. Tapi ari urang Cirebon mah henteu woleh ngandung curiga. Ari anu jadi masalah kusabab tug kadanget kiwari. Oge tetep bae kerajaan Cirebon teh sasat jadi rebutan pengaruh antara kekuatan ti tebeh kulon jeung kekuatan ti tebeh wetan. Ari anu disebut kekuatan ti kulon teh nyaeta kerajaan Banten. Sabalikna anu disebut kekuatan ti wetan teh nyaeta Mataram. Ti zaman Demak tepi ka zaman Pajang tug ka ayeuna zaman Mataram. Cirebon teh leuwih deukeut ka wetan tibatan ka Banten. Panembahan Ratu Pangagung Cirebon leuwih ngaraketkeun duduluran jeung Mataram anu diadegkeun ku Panembahan Senapati dina taun 1588. Kumahan teu rek kitu da atuh hubungan duduluran teh geus aya tibeh dituluna keneh. Nyaeta ti keur zaman Kerajaan Demak keneh. Kapan Pangeran Patahilah anu jadi bebenteng Cirebon zamana Kanjeng Sunan Gunung Jati teh oge mangrupakeun panglima perang ti Demak. Kitu sababna Cirebon leuwih deukeut ka Mataram ayeuna. Sabalikna jeung Banten, Banten mah dianggap ku Cirebon teh hayang ngamusuh bae. Banten mah tug ka ayeuna oge cenah sok ngarasa yen anu leuwih hak ngagantikeun kakawasan urut Pajajaran teh lain si itu lain seeta, tapi Banten sababnya Banten anu bareto numpurkeun Pajajaran teh. Leuwih nati kitu Banten curiga ka Mataram. Sok sieun ieu nagri teh nyieun ekspansi ka Jawa Kulon ngaliwatan Cirebon. Ku ayana isu-isu saperti kitu Cirebon beuki ngarasa curiga bae ka Banten. Sabab ceuk anggapan urang Cirebon malah Banten anu boga sifat hayang ngayakeun ekspansi teh. Tapi ieu isu teh sabenerna mah ukur harus dicaritakeun bari haharewasan di kalangan pajabat bae. Da ari Panembahan Ratuna nyalira mah henteu pati resep madungdengkeun urusan politik. Saur Panembahan Ratu mah Cirebon teh hayang jadi hiji kekuatan militer atawa politik, tapi kudu leuwih mentingkeun kamakaran agama.
Luyut jeung sababaraha yen Kanjeng Aki Sarip Hidayatullah teh ngadegkeun ieu nagri dumasar kana hoyong ngamekarkeun agama. Atuh Cirebon teh ayeuna oge kudu tetep nanjeur dina agama, lain bidang militer atawa politik, saur anjeunna. Dina emprona memang kitu pisan Kanjeng Panembahan Ratu teh langkung mentingkeun kahirupan keagamaan tibatan ngeyeb-ngeyeb kekuatan militer. Kanjeng Panembahan Ratu oge henteu rek ngagagedekeun kana masalah politik, lain hartina anjeunna henteu openan, tapi dina urusan politik anjeunna milih jalan sigar tengah lantip tur ati-ati. Dina sajarah kabuktian salila pamarentahan Cirebon dipingpin ku anjeunna, Cirebon teh henteu ngalaman pacogregan jeung negeri-negeri sejen, utamana jeung Banten atawa Mataram. Ieu teh hiji tarekah anu lumayan beratna kanggo Kanjeng Panembahan Ratu. Sabab Cirebon teh sasat aya dina dua kekuatan badag, nyaeta Banten ti kulon jeung Mataram ti wetan. Kanjeng Panembahan Ratu kudu usaha satekah polah kumaha carana sangkan Cirebon henteu katarik ka kulon, oge henteu katarik ka wetan. Sanajan tadi disebutkeun yen Cirebon teh leuwih deukeut ka Mataram, henteu ngabogaan harti yen Cirebon teh aya dina pangaruh Mataram. Sakurang-kurangna kitu dina mangsa Cirebon dipingpin ku Kanjeng Panembahan Ratu teh. Nya kusabab Cirebon henteu pati hayang ngagedekeun kekuatan militer teh. Atuh basa di Sindang Kasih aya geh-ger ku talajak Arya Perbangsa teh, perjurit Cirebon henteu bisa nyang haripan karaman kalawan ngagunakeun kekuatan anu samakta. Balukarna nya kitu, urang Sindang Kasih ngarasa kuciwa sabab Cirebon dianggap henteu bisa nang tayungan maranehna anu sasat geus dianggap aya dina rerehan Cirebon. Nya dina mangsa-mangsa kasangsaraan urang Sindang Kasih geus ampir tepi kana puncakna, Nyi Tarminah muncul jadi pahlawan anu bumela karahayat. Eta teh luyu jeung reka perdaya anu kungsi jadi tarancang gawena. Dina hiji peuting kasugri, komplotan begal diparentahkeun ku Arya Perbangsa pikeun ngajorag puseur dayeuh Sindang Kasih. Ieu teh cenah mangrupakeun serangan badag. Sakumna balad begal kudu dikeprik jeung ngepung umbul Sindang Kasih. tujuan urang ayeuna nyaeta niwaskeun umbul Sindang Kasih. Rebut para selirna, bagikeun ka sadarea. Lamun teu mahikop, mangpaatkeun sacara bagilir, sing adil jeung sing walatra, ceuk Arya Perbangsa. Ngadenge eta parentah para begal mungguh surak mani ambal-ambalan. Malah diantara maranehna aya anu jujumpalikan bariting sarwit. Angot basa Arya Perbangsa ngumumkeun jumlah upah mah. Sing saha anu bisa nugel jangga sirah umbul Sindang Kasih, bakal diupah emas batangan sakanjut kundang, ceuk Arya Perbangsa. Atuh ger balad begal teh kaleprok jeung ting sarwit, ngan diantara begal aya nu nyelengkeung tumanya. Gusti Arya, nah naon perluna urang make kudu mateni umbul Sindang Kasih. Kapan nu penting mah asal bisa ngerin pakaiana jeung ngarebut para selirna we. Asa geus cukup para sante, ceuk balad begal anu kumisna nyeripit jeung janggotna ngambay jiga janggot empe badot. Sia mah bodot teh meuni ka totoloyo. Dengekeun sia, badot. Ari umbul Surantaka teh urang Cirebon. Maranehna teh ukur ngaku ngapalan urang bari teu bisa ojah naon. Balukarna rakyat katalang saraya, ceuk Arya Perbangsa hohoak da ambek di parentahna di komentaran. Tapi balad begal anu saurang ieu mah jiga anu keukeuh ngarasa panasaran. Ceuk maneh namun nya umbul Surantaka anu mingpin Sindang Kasih teh jalma nu teu boga ojah. Eta teh mangrupa hiji kauntungan keur kaum begal mah. Hiji-hijina kasusah keur begal mah nyaeta lamun pamarentah kuat, perjurit kuat. Sabab kekayaan kitu gerakan urang jadi kasungkeret ya. Nu matakeun bae lah antep saban wewengkon teh sina di kapalan ku jalma bodoh. Supaya urang genah tumaninah dina mars rahayat, ceuk si embe badot teh. Ieu pamanggih teh jiga-jiga rada diheueuhan ku batur-baturna. Da buktina nu sejen oge make ting paralong ka Arya Perbangsa. Arya Perbangsa nu dipelong teh jiga rada kasedekeun da lamun dipikir-pikir mah memang nya. Kajahatan jeung kadurjanaan di hiji nagara teh ukur bisa aman lamun pamarentahna ku uleun henteu bisa ngurus jeung nang tayungan rahayatna.
Da lamun mah manehna aya dina pihak para begal tangtu mikirna oge bakal jiga kitu. Tapi kapan sabenerna mah lain kitu maksudna. Aing mah lain hayang jadi begal leuletikan. Nu di begal ku aing mah hiji kakawasaan anu sakadar, anu lain sakadar ngabegal duit atawa ngabegal awewe. Ceuk hate Arya Perbangsa. Ngan Arya anu ditepikeun ka para begal mah tangtu wae lain kitu. Pokna oge Memang benar apa manggis ya teh. Tapi sing ingat, lamun hiji mangsa di kapalan ku jalma bodoh, karena tangtu moal sanggup ngaraharjakeun rahayatna. Ayeuna geurana haon rahayat galituk tapi hirupna lara balangsak. Moal aya palingan oge jeung sia oge ha. Sagedeung deui oge sia mah bakal kojor kulang layeuseun da galigeuh teu boga begaleun. kitu cenah. Ngadenge eta alesan anu ngadarengekeun teh ting pelengak seuri. Ceuk pikirna nya asa lucu mun aya begal paeh kalaparan balukar eueuh begaleun. Jadi lamun hiji nagara di kapalan ku jalma bodoh, kabeh jalma bakal katalangsara. Tong boroning neangan rezeki halal, dalah rezeki anu teu halal oge hese kacida deuleu. Ceuk Arya Perbangsa deui. Kaum begal anu ngabandungan eta pamanggih teh ayeuna mah mimiti unggeukan ka Sugri. Maranehna satuju kana kahayang Arya Perbangsa yen nya cenah umbul sindang kasih teh urang perenan bae. Nu matak dina peuting eta kaum begal mapok balad. Sakumna kekuatan dikeprik pikeun ngajorag ka pusir dayeuh. Teu bina tirek perang bae puluh-puluh balad begal teh mipir pasir ngembing jangkar, ngembat-ngembat nyatang pinang muru ka pusir dayeuh sindang kasih. Ana geus anjog kanu ditujul mangsana tengah peuting jemplang-jempling ana buriak teh balad begal ngagalaksa ka mana mending. Sasatunggul dirurug catang dirumpak teh lain ukur dina babasan. Rahayat anu aya di pusir dayeuh ting koceak ting jarerit sabab dadak sakala panto imah aya nu ngajorag. Ana panto ngageblag, muka ana joelat jalma anu ting purang ngasrajol bari samakta ku pakarang seukeut. Mun aya lalaki anu deuk ngalawan langsung dibinasa taya hampura. Kaum awewe dirangsadan di hareupeun umum. Awewe anu gawena jejeritan bae langsung dipergasa taya ras-rasan. Sabubuhan begal anu jumlahna leuwih loba ngajorag ka pendopo tempat unggul Surantaka bumen-bumen. Diobrot ku jalma nu sakitu lobana bari samakta ku pakarang seukeut nu talugur di lawang saketeng teu mangga pulia. Kabeh oge dibinasa harita keneh. Atuh dengek jeung jerit minuhan sakuriling pendopo. Komplotan begal teh malah geus asup ka kamar-kamar anu aya di pendopo. Manehna ngararadan sakur barang anu aya ajenan. Manehna ngararadan sakur barang anu aya ajenan. Kaum awewe geus ting jarerit sabab geus dipaksa diparangku dibawa ka pakarangan. Mireungeuh kitu umbul Surantaka nyaeta anu jadi pangagung sindang kasih puguh we ngarasa kateter. Rek nulungan itu kumaha ieu balukarna manehna ngalawan sabulang bentor. Tapi sanajan kitu tetela ieu umbul teh lain jalma samanea ka Sugri. Meureun mana dibenum jadi umbul oge kabisana teh geus masagi. Sanajan manehna kateter ari dina bitotama mah henteu kumeok memeh dipacok. Umbul Surantaka dikepung wakul buaya mangap. Sora gobang mani trong-trang, gobang hiji dijorag ku puluh-puluh pakarang seukeut. Hiat, pelentrang, hiat, pelentrang. Gobang anu dicekel ku umbul Surantaka teh dibubat babit. Dibabuk lalaikeun saban sarangan musuh jul-jol ti kenca jeung ti katuhu. Sababaraha urang begal kakeunaan sanajan henteu tepi ka ngalungsar jadi banusan oge. Mireungeuh eta kajadian ti kajauhan Arya Perbangsa mah geus banget ku kesel sabab dianggapna komplotan begal teh lengle pisan dina meruhkeun musuh. Padahal lamun manehna turun tangan ceuk pangrasana mah sakolepat oge bakal paragat nyawa eta umbul teh. Tapi Arya Perbangsa henteu meunang kitu sabab eta mah di luar rancang anu diatur ku Nyi Tarmina. Mireungeuh ketak balad begal sakitu kendorna teh hate Arya Perbangsa mah batiku mejot we. Ngan sabot kitu oge da sabenerna mah umbul Surantaka teh geus sakitu ripuhna. Getih boborok di sakujur awakna sabab geus loba kakeunaan ku pakarang begal anu juljol ti sisi ti gigir. Malah dina hiji waktu mah manehna teh geus ngudupruk manten sabab tanagana beuki suda.
Basa welas-welas bedog jeung gobang rek ditigaskeun pisan kana mamaras Umbul Surantaka. Henteu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug aya nu ngolebat bodas. Syet. Barang jeung eta kadengi anu ting jarariting darenge. Para begal teh ngadadak ting rumpuyuk, ting golepak bari saterusna henteu menyat deui. Mireungeuh kitu begal anu masih keneh salamet teh ukur bisa melohok, tinggar kalongeun sabab maranehna teh henteu apal naon sababna batur-baturna, beting darengek bari ting rumpuyuk kitu. Tapi anu masih salamet henteu bisa lila ngingu kaheran sabab sabot maranehna ngajajanteng bari bingung kitu teh. Nasib manehna oge sarua jiga batur-baturna. Kolebat keprak, kowowong, kolebat keprak, kowowong. Saurang sesa begal teh jemprah ting lalungsar karibanusan. Basa masih keneh aya nu ting kuniang rek cengkat bari adu-aduhan area perbangsa anu mimiti daek nembongan dihanca di perenan. Ku area perbangsa anu mimiti daek nembongan dihanca di perenan. Mireungeun area perbangsa milu ngajorag komplotan begal nyitar minah nyorowok omat-omatan. Sia mah belegu make keluar sagala. Mun kitu carana sia satengah pola kudu sanggup modaran sakumna begal. Dasar belegug sia. Ceuk nyitar minah keuheul. Area perbangsa oge mimiti sadar yen sabenerna manehna teh ulah waka muncul sabab mun katohian ku balad begal tangtu eta rek kaperdaya teh bakal kaboker. Gebat, tayangan begalan masih kena selamat podaran kabeh. Ceuk nyitar minah teu sabar. Atuh area perbangsa teh kokotetengan satengah ngurilingan dayu. Polahna teh maehan balad begal anu sakirana masih keneh hirup. Tapi tetela saban begal nu kasampak saban geus perlaya. Meureun ieu awewe teh ieu gawe nyitar minah anu dibantuan ku si jurang rong. Balad begal nu ngajorag imah-imah di eta dayeuh teh kabeh oge ting golepak. Aduh, tolong. Kadenge Umbul Surantaka haharungan menta tulung. Arya perbangsa anu geus datang teh geuat nyampeurkeun Umbul Surantaka anu ngalungsar ti daya teu upaya. Awakna man digetih sabab raca ku tatu anu kacida parnana. Kunaon deui? Ceuk arya perbangsa jiga anu teu mireungeuh kana kaayaan Umbul Surantaka. Ieu nyeri aduh nyeri. Ceuk Umbul Surantaka hahargungan. Kumaha? Nah jiga kieu nyerina? Ceuk arya perbangsa bari gejos congo gobang teh ditojoskeun kana harigu Umbul Surantaka. Atuh eta jalma teh ukur bisa ngajerit leutik, geus kitu malas bae nyawana hilang. Henteu lila ti eta rahayat anu masih keneh salamet daratang ka eta tempat. Kabeh ngarasa gumbira jeung nganuhunkeun ka nyitar minah sapara kanca. Sabab geus ngajait nasib pangeussi dayeuh, ngan bae maranehna teh can apaleun kana nasib anu jadi pangagungna. Waktosna seep kasuge pamirsa, urang cekapkeun dugi kadieu heulanya, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kasehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun wilujeng kantun permios.